Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan teh bulan anu mulia, bulan anu pinuh berkah, bulan magfirah, bulan rahmat, bulan di mana amal kalusan dilipat gandakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Oge bulan Ramadan teh ayana nuzul Quran di mana dilungsurkeunna Al-Quran anu jadi pedoman pikeun urang sadaya sebagai umat Islam. Oge dina bulan Ramadan teh nyata aya petingan Lailatul Qadar anu langkung sae daripada 1000 bulan. Dina bulan Ramadan amal ibadah ganjaranana dilipat gandakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ganjaran anu wajib dilipat gandakeun ku Allah dugi ka 70 kali lipetan. Ganjaran ibadah sunnah seperti ganjaran ibadah anu wajib. Bulan Ramadan ayana kewajiban puasa pidawa Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wallahu a'lam bimuradi. Artosna wahai jalma-jalma ariman geus diwajibkeun ka aranjeun puasa saperti diwajibkeunana puasa ka umat-umat sami aranjeun kabeh supaya aranjeun kabeh tarakwa ka Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Artosna sing sajalma anu puasa beriman turta karena Allah maka diampura dosana eta jalma anu teh heula. Oge pidawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man farraha biduhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niran." Sing sajalma anu bunga ku asupna bulan Ramadan maka diharamkeun jasadna eta jalma kana neraka. Amalan dina bulan Ramadan dilipat gandakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kusabab kitu perbanyaklah beramal anu wajib. Amal sunnah kalawan pinuh ku kahusuan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala sangkan eta amal jadi amal anu makbul tur mabrur diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Di antarana seueurkeun bersedekah, daek nulung kanu butuh, nalang kanu keur susah, mere dahareun kanu rek buka puasa, sanajan ku sabelah kurma atawa sateguk air, perbanyak baca Al-Qur'an, bertadarus pribadi atawa berjamaah, bersolawat, beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat tina dosa. Salat tarawih, beritikaf di masjid pikeun lalaki, istri di bumi, berbuat kebaikan ka kulawarga, ka ibu rama, ka tetangga, ka fakir, ka miskin jeung saterusna. Oge jadikeun bulan puasa sebagai bulan pikeun ngarubah diri pinuh ku kasabaran, katawakalan, bisa nahan nafsu, micieun sifat ujub, ria, takabur, ulas asih ka papada jalma. Anu paling penting bisa ningkatkeun iman sareng takwa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oge puasa teh teu cukup nahan dahaga jeung lapar wungkul, tapi sakabeh anggota badan kudu milu puasa. Teu meunang bohong, ngupat, sumpah palsu, migawe perkara anu dilarang ku Allah. Sabab mata panjadikeun lapurna ganjaran puasa. Oge ku ayeuna puasa mudah-mudahan bisa ngembalikan kita kepada fitrah yang sebenarnya. Amin. Mugi aya manfaatna. Hapunten anu kasuhun. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.